Telat potong poe katuh banget nah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di orang Siang Pratama. Dah bang, gimana sih ini ya? Orang bieu geus nepi lain bieu ketang barusan keneh. Nah, Kang sekalian gitu orang ngadangukeun suantana sia aya nya. Ieu urang ayeuna aya di mana euy teh? Cirata. Bendungan Cirata wa. Beungeut urang hinyai euy. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ayeuna aya di Bendungan Cirata Lur. Khususnya di daerah Cianjur kene. Bendungan Cirata. Jadi aku teh kesini baru untuk kedua kalinya. Yang bener lu. Yang kemarin pernah diupload di video di channel YouTube. Kurang anu lainnya tapi geus dihapus lantaran ada problem ya. Jadi enak orang arek bikin video di atau ngevlog di Bendungan Cirata Lur. Astina euy indah pokoknya malah. Urang di dia biasa we ujung Mang Godek alias Mang Kokoronangan. Urang berangkat di Ima jam berapa Wak? Jam salapanan. Sampai di dia jam 12:30 bieu teh langsung wudu heula istirahat, langsung sholat. Langsung enak terus ka dieu. Urang ningali pemandangan betapa indah. Nah, kuasa ciptaan Allah di luhur jalan lurnya tuh. Tapi untuk sisi ting oi. Ada power soalnya ya di dia ncan aja pembatas jalan lah. Merenan bisi mana anu can ka Daria tapi orang Cianjur mah orang apalah pasti osok ka Daria jadi geus nyaho tempat ayeuna jeung budak anu dua itu mah wa biasalah bobogohan euy. Urang teh dibawa we pokoknya mah gitulah. Itu aya awewe euy. Oke urang tinggalinya awena urang videokeun kurang euy. Tuh, Lur. 1 2 3 4 tah pengamen eta rek nyanyikan sebuah satu lagu yang berjudul Kesengsaraan Dalam Hati. Anjir. Set, yuk. Video orang balikin ya. Tangke orang mencakan Lur di itu tuh. Di jalan itu tuh. Ke orang di itu orang vlog, orang video heueuh teu. Nah, eta teh sebenarnya mah lain suara sirene aya polisi tapi suara untuk tidak untuk kendaraan bermotor supaya tidak ada di jalan itu tuh nu kurang bieu tah jalan eta tah. Entong aya soalna loba di jalan dinya teh Lur. Entong heueuh tapi ke urang kadinya jalan kaki lah supaya lebih madep pokoknya mah. Anginnya gelebuk-gelebuk guys. Jadi mau orang ke di mana mau? Di Cirata. Iya. Atuh ngomong. Jadi ke Cirata cenah Lur cerita nanti. Jeung ieu loba budak anu hayang pepotoan euy. Tah, ieu Lur, ieu budak anu arek pepotoan teh tah. 1 2 3 4. Jadi misalkan sing brebos angin hampura euy. Soalnya ieu teh mobil veteran pokoknya mah jadi tidak memakai penyaring. Jadi suarana teh menggelebuk ku anginnya. Jadi mohon dihampura lah. Jeung urang ge ngarekomendasikeun pisan khususna ka orang Sunda. Yo orang Sunda mana suarana anu encan ulin ka daerah dieu pokoknya mah ulin wajib urang ge ti Sukabumi. Urang ge ti Sukabumi jauh-jauh ka dieu hayang ningali deui pemandangan anu di mana itu pohon di euy
Bendungan Cirata wah pokoknya mah urang rek nyuhan euy panas. Nah, jadi mah rada yeuh pokoknya mah ikuti terus cerita urang ngevlog di Bendungan Cirata ya. Sabab enak geus jam 2 rek mama meula euy. Lapar soalnya tadi teh pas sampai ke dia teh langsung pesen langsung pesen pisan liwat. Masuk ke mangga bohong gitu pamali euy. Iya. Mangis pesen liwat jeung lauk dibeulem pokona malahnya. Kayak kurang rek dilanjutin geus beres mamam teh soalnya emeh kuat. Kudu mamam emeh kuat. Dari mah kenyataan. Oke, salam Sunda pokona mah tungguan nya. Oke guys. Urang geus di tepi di saung deui. Ieu geus dana pelantaran capek. Ayeuna teh urang keur minum lah ieu ya. Makanan teh makanan minuman berkhasiat tinggi. Penunda rasa lapar. Tinggal ikeunnya ya. Tah lur jadi urang teh minum nu kieu emeh kuat euy. Nya kayak urang nginum heula coba. Rasanya eta pisan. Yo lur, jadi ayeuna bieu geus ngamamam rujak kalapa, ayeuna arek ngamamam bakso deui lur. Oh iya tah si amang ieu mah geus mamam sangu timo heuh lah eta ngaranna pokona mah. Ayeuna urang arek ngamamam bakso heula lur. Marangga geus aya nu bade ka dari ieu. Hargana mah ting sabaraha euy can puguh ieu teh. Iya dahar lah pokoknya mah kene nu penting beuteung seubeuh heuh teh. Nah. Woi. Ayo balik atuh. Jadi lur, mama bakso heula meh kuat. Emeh balikna semangat, emeh tere balikna deui. Lur, bakso ala Bendungan Cirata. Ulah hilap subrek euy ieu channelna si Aang Pratama. Subrek euy. Kusuna orang Sunda anu pernah ulin ka dieu pasti nyaho ieu urang keur di mananya. Anu can nyaho oge kudu nyaho. Sembilan lah euy. Guys, barudak mah lagi pada nyatu Di taruang lah. nyatu baso. Dah tuh mua. Rada euy. Mun ieu mah beteungna teh beteung lapar-laparna. Oh iya. Sama tadi. Ah. Anjing banget. Lada euy, lada. Di mana itu di Cirata. Assalamualaikum, merikat nyaraan. Aduh, seduan aing. Seduan guys. Seduan euy. Oleh-oleh ieu mah teu dan teu jauh. Ayeuna gerek mulang deui. Mana tuh ulah dikadep. Kenaik geus. Temannya karitu wae. Bari ngaropi atuh. Rame gitu nih. Nama tetep boga WA di dinya euy. Jadi rek kalinya teh hese. Yo, lur. Kesangan kieu euy.
Dia aing teh geus beres ngabaso deui, Wak. Tadi teh mamam liwat enang mamam baso deui. Mana teuing balik nanya, pokoknya mah urang enang geus alhamdulillah geus warung pisan euy. Tapi mungkin iya di dia sajian. aduh. Langsung orang ningali anu di pas jalan tadi teh dengan anwa nya, urang langsung we caw ka itu pokona mah